Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara informasi anu parantos didataharkeun ku reng-rengan ais pangampi kelompok hiji kelas 11 I2 seja didadarkeun dina dinten ieu. Edisi Rebo, Kaping 30 Januari tahun 2018. Pamirsa, simkuring pun adinda seja ngadadarkeun ibar salengkapna. Warta nu kahiji nyaeta siswa anu diare ngamam sebenarnya. Abel leuwih jelasna dilanjut ke rencangan abdi anu tos aya di tempat korban nyaeta Rifanza. Nuhun ka saderek don dinda anu aya di studio. Ayeuna abdi tos aya di dumina korban somai borak. Punten teh, eta salehna. Nya nama abdi Suminam. Dinda teh biasa di Nya Neng juga. Dinda teh ieu di TV bade geus ari teh meser somai di mana? Abdi teh meser somai di sekolahan. Abdi di sekolahan teh lapar. Bek teh ningali tukang somai, sigana teh enak mun makan somai. Nah abdi meser somai, terus gitu beres meser somai teh abdi uwi. Eta pas beres uwi teh dukanya eta si patuangan teh jadi sari di kumahakeun bawa. Abdi dinya langsung utah-utahan, langsung bolak-balik ke kamar mandi ge teu terang teh baraha kali bawa itu. Kumaha rasana teh ayeuna? Nya ayeuna mah jadi laleuleus gitu sabab tos mam somai eta jadi laleuleus kieu. Santos kieu kumaha teteh kanggo hareupeuna? Mudah-mudahan nya eta si tukang somai teh bisa di tindak lanjut ke pihak nu berwajib. Dan soalna abdi teu hayang kitu nya teu hoyong lamun aya korban deui gitu. Cukup abdi we nu jadi korban nu lain mah tong gitu. Nya sakieu ti sim kuring kembali deui ka studio Kanida. Hai, somai. Nang eser nang. Sare oh ya. Somai nama. Nang anyar dagang ieu. Somai, somai. Somai, somai. Somai, somai. Somai, somai. Somai, somai. Apa yang skema? Bawa. Tulis kia. Nya hatur nuhun ka saudara Rifanza saparantos informasina.
Main game wae, kumil yuk. Ayo. Saringan dong, raos pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, permen mana? Yuk. Yeay. Mentang-mentang dengan duit belikan anak sembarangan. Balik gawe dikerekan, banyak sare. Ayo, Abah, Ambu, ini tuh permen susu mahal. 3 oli milik kita setara 100 kalori. Susu permen milik kita sehat, cerdas, ceria. Warta nu kadua nyaeta kuliner kantin Mandua Bogor. Salah sahijina baso mangpaang. Salajengna urang lanjut karena rencangan abdi nuas aya di tempat nyaeta Elis. Hatur nuhun ka saudara Adinda nu aya di studio. Ayeuna abdi tos aya di kantin Mandua Bogor. Yuk, ayeuna urang tingali kuliner baso. Teh, abdi tadi naros. Teteh kamina saha? Kami abdi Agisia, Teteh tos barakali ka dieu. tiap istirahat satu lagi ke dia baik. Cek teteh, kumaha rasa baso namang paang teh? Mana? Terus mah di jero aya dagingna. Itu pokoknya ngeteh. Kumaha ceuk? Kumaha tanggapan teteh? Rasa jeung hargana? Sesuai lah soal anak harga anak sekolah mah hargana 5.000 loba deh. Nya teh hatur nuhun sakitu wae nu dipihatur ku abdi. Kembali deui ka studio. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pidangan kelompok hiji kelas 11 IK 2. Aya sahur ti 10 urang. Kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salebak. Mugia janten ngalenyapkeun kanggo urang sadayana. Nawakilan kelas 11 IK 2 kelompok hiji simkuring pun Adinda Waliah Fitri, amit bungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.